Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila muallifi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka Bismillahirrahmanirrahim. Fa in kana mangkalamun kabuktian kalakuan sareng tingkah eta layak naungka teu nyukupkeun ka anjeun naon ilmuhu panguningana Allah bi an ahbabta kuyen mikaresep anjeun antadkhula kana yen ngasupkeun anjeun ma'a ilmihi sarta ilmuna Allah ilma guerihi kana ilmu lian Allah hatta yatlu'a sehingga ningali itu goer ala ikhlasika kana keikhlasan anjeun wa a'malika jeung kana pirang-pirang amal anjeun wa ya'dhamuka mangka ngagungkeun itu goer ka anjeun wayak balu jeung yang hareup itu goer alaika ka anjeun pamusibatuka mangka ari musibat anjeun alhasilu anu hasil laka ka anjeun bi adami qanaatika kusabab henteu ngalap cukupna anjeun bi ilmihi ku ilmuna Allah eta asaddu leuwih banget min musibatika tibatan musibat anjeun alhasilati anu hasil biwujudil adza ku ayana pilara minhum ti itu nas bidamika ku nyacat anjeun wal iroji jeung ngabalieur angkati anjeun di anak adamal qanaati karena saknya-nyana henteu ngalap cukup bi ilmihi kalawan ilmuna Allah ta'ala maha luhur Allah eta yariduka anu ngadatangkeun itu atuh dikieu yariduka anu datang itu adamul qanaat ka anjeun ilaihim ka itu nas pamwa tah mangkar itu adamul qanaat eta musibatun musibat wala budak jeung teu meunang teu wa adzahum jeung ari pilaraanana itu si nas eta yariduka nu ngadatangkeun itu ada ka anjeun ilaihi ka Allah bahwa tah mangkar itu ada eta faidatun faedah fil waqi'i dina buktina wa nikmatun jeung nikmat dina buktina wa ingkana sanajan kabuktian itu ada eta musibatan musibat fi dhahiri dina dhahirna terus sakitulah bakal dibahas neraskeun hikmah anu kamari hikmah nu ka 224 hikmah nu dina ka 224
Kiai musonib teh ngawartoskeun lanong nyeri hate ku makhluk. Di dia ya aya di dia ya dina hikmah ka-224 tamakna nyeri hate ku makhluk. Cekamari diterangkeun di mana hate nyeri ku sabab makhluk teu nyanghareup manusia. Farji ila ilmillah mangka anjeun kudu balik kana panguninga Allah. Kerja manu paham kana tujuan musonib sakilas ge parantos kagamar. Kiai musonib teh dina ieu hikmah ngawartoskeun landong nyeri hate ieu teh. Biasana urang sok nyeri lin hate ku sabab mah batur kabeuli urang henteu hate nyeri. Hayang diagungkeun ku jalma tapi kalah moyok hatenya naon deui cisok. Ya tambah nyeri hate teh. Teu lagi ka aji cenah hikam teh dengan teu apal eusina teh. Hate sok nyeri ku makhluk buta bu. Urang resep keneh ka salaki tapi kabur nyeri hate. Ya. Nyeri hate. Ari kana duit resep tapi duit ninggalkeun wae ka urang. Nyeri hate. Nyeri. Boga cita-cita tuluy henteu tina kanan nyeri hate. Boga pamaksudan tapi henteu dugi nyeri hate. Kahayang mah dipuji ku jalma teh tapi kalah moyok hate nyeri. Itu seueurnya ka nyeri hate ti makhluk teh. Kahayang mah dihargaan tapi etana jalma teh teu ngahargaan ka aing hatenya nyeri. Nyeri teh. Ya, kahayang hate jalma nu pinuh ku syahwat nafsu. Mun boga amal alus hayang kanyahoan ku jalma, hayang katingali, hayang dipuji, hayang dihargaan, hayang dibalas bu. Atuh sia teu malas budi ge ka aing ngahargaan. Atuh suka kitu lin baca. Kunaon bu? Urang teh resep kana duit ninggalkeun hate teh bet nyeri. Nyeri hate sabab ditinggalkeun harta. Nyeri hate teh sabab manusia ngabalieur. Nyeri hate teh sabab cita-cita teu tina kanan. Nyeri hate teh ku sabab pamaksudan teu nepi. Nyeri ku sabab dipoyok ku jalema. Nyeri ku sabab teu dihargaan ku jalema. Nyeri teu. Kira-kira mun aya nu bieu eta di urang hate nyeri teu? Tanyakeun kunaon hate matak nyeri? Sok ngajawabna kumaha cing? Nu matak nyeri teh Kang jawabanna gampang, hatena pinuh ku syahwatna. Ya gitu. Duit teu nyamperkeun tapi teu butuh kana duit. Nyeri hate teh? Ari teu disamperkeun ku nu teu pikaresep nyeri. Teu. Ari ditinggalkeun ku perkara anu urang henteu butuh nyeri teu? Henteu. Beungar teu? Henteu. Hayang beungar? Henteu. Nyang nalangsa hate pedah teu beungar mah. Geus kagamar jawabanana. Tah lamun hate nyeri ku sabab anu bieu disebutan, harta ninggalkeun, cita-cita teu tina kanan, pamaksudan teu ka tepi, jalma ngabalieur, maroyokan.
tengah hargaan hate nyeri teh kusabab hate pinuh ku syahwat nafsu. Mata cek ulama di dia di mana nyeri hate kusabab teu boga duit, di mana nyeri hate kusabab teu tinekanan pamaksudan, di mana nyeri hate kusabab makhluk ngabalieur, kusabab makhluk teh manusia teh moyok, farji ila ilmillah, balik kana panguninga al. Ieu mana farji ila ilmillah teh kan aya dua nya teh. Ari farji ila ilmillah cek dina makom salikin mah kudu nempok kana diri kumaha ya diri cek Allah. Hate teh jalma teu ngahargaan ka urang tingali diri urang cek Allah boga hargaan teu. Salat ge malaweung ngaji osok osok kan malaweung ngajina ge salat osok hatena keur salat di mana di sawah kan itu alus ente lamun salat kitu teu cek jelema urang teh alus cek Allah ge teh alus nah make kudu nyeri hate dan memang cek urang ge teh alus kudu ditekankeun batur moyok kaing eta teh nyebut nu bener urang teh alus batur nyebut teh alus atuh tong nyeri hate urang hirup teh kayaan pecekrek leutik penek batur nyana nyebut penek nyeri hate ari kitu maneh teh janggung sok mikir heula kan lamun inget ya diri cek Allah teh alus batur ngagorengkeun teh teu mata nyeri hate da cek aing teh alus diri teh malah mah sok tuluy poyokan sugan aing jadi alus eraeun dak ajengan ngaji hareupeun jalma lain rek mapatahan batur mapatahan diri sorangan sugan we eraeun di papatahan hareupeun batur mah batur rek make rek henteu terserah eta urusan batur nu penting ilmu ku aing dipake ke sorangan tah kitu kunaon make ngawurukan hareupeun batur ngarah eraeun tah kitu kan ieu mah aing matak ngawuruk batur teh aing hebat santri sahanapeun pas aya santri ngaledek ka guru pan nyeri hate bandeu kapikir teu kan mah aing teh boga duit hate nyeri kunaon sabab ieu hate resep kana du ngamaksud tujuan kana du mata farji ila ilmillah teh kitu di mana urang nyeri dipoyok ku jalma balik kana panguninga Allah ari ceuk Allah ari awak aing teh poyokeun lain poyokeun salat ge salat malaweung make ngarasa alus sagala batur moyok da ceuk aing teh alus bener keheul moal kan tak gitu nyeri moal tak ada farji ila ilmillah dina makom salikin kan farji ila ilmillah dina makom ma'arifin kumaha beda deui kan lamun urang nyeri ku makhluk gampang tinggal hate tong ningali ka makhluk tong resep ka makhluk hate pana ti makhluk di mana makhluk leungit tina hate teh aya tujuan ka makhluk di mana hate teresep ka makhluk moal aya nu milaraan makhluk kana hate sok kepilaraan ku perkara nu teresep aya jalma urang teu pati resep balik syukur balik nyeri hate ciri resep itu kan ada resep ka makhluk ka Allah kuduna ka Allah ya ka makhluk paingan nyeri hate ku makhluk mata cek bahasa arifin mah lamun orang nyeri ku makhluk seperti tadi ditinggalkeun ku harta cita-cita teu ketinekanan makhluk ngabalieur kabeh geus kumaha pana hate ti makhluk tajali ka leungit kabeh anu matak nyeri hate teh menya aya nyeri hate kudu eueuh osok kapilaraan kudu eueuh parah osok oge aya perkara mialaraan ku eueuhna itu bae ari kudu eueuh mah menya aya teu wujud boga gawe kunaon maneh teh nyeri hate kunaon ku omongan budak mana budak nu can lahir teu kahari mun nyeri hate kudu eueuh di mana hate geus teu ningali makhluk moal aya makhluk nu nganyerikeun kana
ninggalkan makhluk aing teu butuh teh kitu ge. Teu butuh teresep. Nah eta cik arifin farji ila ilmillah. Lamun urang nyeri hate ku sabab makhluk, ciri hate can panati mah di mana hate teu panati makhluk teu tajalli ka Allah. Matak tamak nyeri hate mah tajalli ka Allah. Cik arifin anu gampang. Namun anjeun nyeri hate pada teu boga duit, ciri teu tajalli ka Allah. Dina waktu teu boga duit, coba teu boga duit bari tajalli ka Allah. Adi duit boga gawe teu? Teu boga naon, teu bisa naon. Nu boga naon mah Allah, nu bisa naon mah Allah. Maka teu butuh kudu teu bisa naon jeung teu boga naon. Ora nyara aya nu nyarane kanu fakir belegu gitu teh. Ka Allah hungkul mah tak cukup ku Allah. Di mana ngarasa cukup ku Allah? Ciri jalma tajalli ka Allah. Tak cek di dia tuluin aja, tuluin akan. Fa in kana layaknauka ilmuhu. Lamun kabuktian tah ilmu Allah teu ngarasa cukup kana hate. Aing teh dipoyok ku jalma nyeri. Bari jeung hate teh nyaho ieu teh cek Allah, cek batur teh cek guru. Yen Allah teh uninga kana yen urang teh teu alus tapi anger hate nyeri wae. Sunam jika. Ya. Lamun hate teu cager nyerina ku sabab pilara nu datang ti makhluk. Padahal hate ingat yen Allah teh anu ningali ka urang, ciri teu bener makrifatna ka Allah. Jadi jawabanana nu sok tungara nu sok nyeri hate ku makhluk teh sing ingat ciri teu makrifat ka Allah, teu tajalli ka Allah. Maka tulina di dia kan bi an ahbabta an tadkhula ma ilmihi ilma ghairihi hatta yatlu'a ala ikhlasika wa amalika fayadmuka wa yaqbalu alaika fa musibatu kal hasilatu laka bi adami qanaatika bi ilmihi asaddu min musibatika bi wujudil adza minhu. Musibat teu makrifat ka Allah leuwih bahaya daripada dipoyok ku jelema kan. So aing jelema kabeh nu ngargaan ka aing musibah batur teu daekeun ngabaturan urang musibah tapi leuwih gede musibah hate anjeun teu makrifat ka Allah nu matak teu ngalap cukup ku panguninga Allah sabab anjeun teu bener makrifat ka Allah gagal makrifat teh musibah leuwih badag daripada nyeri ku pamoyok jalma kan. Namun sabana pamoyok jalma paling musibah di dunia hungkul. Teu boga harga, bisa jadi di akhirat mah leuwih untung aya jalma migawe dosa diomongkeun ku jalma wae eueuh harga di manusia datang ka kubur dosana beak ditanggung ku nu ngaromongkeun kan. Mata alhamdulillah aing dosa diomongkeun batur limu lain ulah sina nyangueun batur oh ditanggung ku sorangan atuh kitu. Belegu gitu teh. Musibah lu ibadah, musibah teu makrifat mah musibah dunia Mata kesimpulan sekali makrifat lamun hayang bagja hirup dunia akhirat, lain kudu beunghar heula, lain kudu pinter heula. Rek fakir ge bisa bagja dunia akhirat, rek bodoh bisa bagja dunia akhirat. Asalna hate makrifat ka Allah, pingpin hirup ku hate nu makrifat ka Allah, bagja anjeun dunia akhirat, boro-boro beunghar fakir ge bagja dunia akhirat, boro-boro pinter bodoh ge bagja dunia akhirat. Sabab bodoh jadi murid sodik guru mursyid, jalma fakir sobar dina kafakiran. Mau nyeri hate jalma fakir hayang teh hayang beunghar. Nyeri hate mah hayang beunghar ngan teu beunghar. Nyeri hate kan. Dahar hayang dahareuna eueuh ribu eta. Ari teh hayang ari teu dahar sabab teh hayang dahar mah wan teu ribu. Betak urang lamun jadi jalma fakir hate nyeri, aing teh hayang beunghar ieu masalah. Geus biceun aya mah kahayangna bisa dikoromogrom bawa beunghar. Lamun Allah tenangtukeun beunghar urang hayang, yang sara diri teh mah. Ngan nyeri sorangan. Geus buku pamoyok batur ge nyeri ku sorangan bisa nyeri bukan. Kullun muyassarun lima khuliqalahu cek Rasul. Sakur perkara nu digampangkeun ku Allah eta perkara nu dijieun ku Allah keur urang. Aing usahana teh semplek dicap semplak kari hayang beunghar. Mikir seberapa kali bahwa aing teh catatan beunghar di kana kubrom. Geus heula usaha teh mah ibadah we ku kasab keur nyomponan kabutuh urang rek bekal ibadah. Itu pada urang dijadikeun muhtasibin. Geus
ngalaksanakeun tugas di Allah sebagai muktasibin, lirek nyukupkeun rezeki ku sabab kasab. Pada rezeki madmun di Allah. Rezeki madmun mah teu ditaklukeun kana kasab, teu ditaklukeun kana teu kasab teh. Moal namahan pedah neangan, moal ngurangan pedah teu neangan, eta rezeki madmun. Tah nu teu yakin teh jelema teh tukang ngaji kana rezeki madmun. Komo tarang ngaji beureuh. Rasaan teh eueun apa biasan teh aing moal nahar kudu teh rasaan teh eta. Ulah masih yakin Allah tanggung jawab wa ka'ayyim min zabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Eta teh dalil Al-Qur'an eta rezeki talumun. Lain mana nu ngarizkian aing cek Allah teh. Tuh. Benar anu menang neangan urang sok di dahar batur. Sakapeung. Anu menang neangan batur sok di dahar urang osok. Wah, eta ciri-cirina ya rezeki madmun. Sanajan menang neangan aing aya catatan di kono mubrom cek Allah di aing ya. Ya alamatna ka anu eueuh ka alamatna ka maneh mah. Datang budak deui, aduh aing cilaka, usaha 20.000 sapoe datang deui, balar dia teh. Ngalahireun deui pamajikan, teu yakin kana rezeki madmun. Manya rezeki anu ya keur bapana bet didahar ku budakna moal pacorok moal. Cing ingat rezeki madmun, rezeki budak ka budak, rezeki bapa ka bapa. Rasaan teh aduh menang aing jadi beak kain masa 5 jadi kebagian 3 sabab budak namahan. Teh kalau aing nu ngarizkiana rezeki naon rezeki madmun. Rezeki madmun teh rezeki nu ditanggung jawab ku Allah keur biaya hirup ngahasilkeun ibadah usul. Sing ingat teh eta rezeki madmun. Anu teu ditanggung jawab ku Allah mah rezeki mamluk, rezeki maksub. Tah eta mah teu ditanggung. Aing yang boga sawah 5 hektar, tanggung jawab jaga Allah itu. Rezeki mamluk, rezeki maksub mah eta mah teu ditanggung jawab ku Allah. Rezeki di tangan ku urang kuluduk boga leuit teh 3. Anu hiji leuitna 10 tonan, berarti 30 ton boga beas. Da catatan di kono mubrom rezeki manehna dibere geuring teu bisa dahar. Padahal sehari biasa mah 30 ton bisa. Atau bisa dahar ngan cek dokter ulah dahar 10.000. So Kang. Can puguh rezeki nu tangan kurang hasil ke urang eta dipake ku urang. Aya alamatna di kodong mubrom Allah di ditu. Sing yakin ka mana ieu nya? Aing menang usaha 1 juta ka mana alamatna itu ya? Torojol teh indung gering bikeun 500.000. Oh ka dieu geuningan deui. Tolong ngojol budak minta bekal bikin deui 500.000 ke 2 juta deui aya keur aing euy. Mikir kan. Lima ieu nu aing keur aing. Tak eta nu sok jadi sombong mah kan. Pada duit loba piraku aing sangsara cenah. Muduh. Orek teu keur umroh di Singapura sim kuring teu bisa dahar sampai sapenting. Duit loba kan $2 teu payu kabeh. Teu dahar sampai sapenting kan astagfirullahaladzim. Cuk ti dieu mah piraku aing sangsara duit loba di bawah. Aden teh arek umroh kali itu nyimpang heula di Singapura negara kafir teh. Di dinya mah rek dahar sieun daging babi. Coba rek meulina $2. Mah duit real jeung rupiah unggul pentel aku kan. Ek nukaran keman nukaran teu apal da bisuh. Kepaksa teu dahar ban. Sok sekallo mana? Catatan rezeki ente di Singapura. Ini teh ke Malaysia aya goreng lauk aya. Jauh mana ditariung juga manusia eta mah. Kakara asa aing asa di Tasik kieu teh. Cik meuli dahareun, teu sieun meuli dahareun teh. Yang payu real ge dinya mah. Rupiah payu. Eta ciri teu belegu eta bukan negara. Ya mau kudu dolar jadi rek meuli gitu tulus belegu cing urang siapkeun. Rupiah dolar jadi tiap lamun pinter mah kuduna. Pinterna dengan duit. Teu pinter mere manfaat ka batur. Mantap mempersulit jelema akhirna mah. Tak gitu kan. Si ingat rezeki madmun. Si yakin kan. Iya bab rezeki ya luar ti kosewan. Lebah salat mah teu nu ragu na salat. Pokona teu dipigawe mah yakin aing disika ya. Lamun migawe kacumpunan teu nemu syarat mah make ilmu. Yakin tapi kana rezeki.
Allah Gus sumpah, Gus janji, Gus dilala. Ayat dilala Allah nu ngarizkian rezeki madmun. Allahu khalaqakum tsumma razaqakum. Oh, eta ayat dilala. Artina ayat dilala teh hiji petunjuk bahwa Allah nyeun makhluk jeung rezekina, lain nyeun makhluk unggul. Masalah lapar, masalah wareg dinu pakir dinu beunghar sok lapar sagapeuk. Sok dinu pakir sok lapar. Raman. Dinu beunghar sok lapar. Sok. Wareg dinu beunghar sok. Sok. Coba ke restoran beak 5 juta wareg dah. Nah, nu beunghar bisa. Wareg dah. Nu fakir ge bisa wareg dah. Sok wareg dah. Sok. Sok-isuk ajengan nu ieu ditang maikeun ledeng ditadahar. Datang deui dijalukan deui ajengan hiji deui. Kalian cenah. Kalian pangegorokeun di dapur dah heula. Jam 8 geus 2 kali dahar. So, nu beunghar mati isuk ngiloan pare can dahar sabab sibuk ngiloan pare. Tapi kalohor. So, lapar teh? Lapar jeung wareg mah aya di nu pakir di nu beunghar ge. Dan sebenarnya jadi rezeki ka urang mah rezeki madmun, mamluk mah ukur disebut tunggul. Sawah saha eta? Sawah si anu, mobil saha eta? Mobil si anu. Boga mobil 100 ditumpakan kabeh kumanenan teh. Aya nu dibeli can pernah nyabak-nyabak acan. Batur nu nyupiranna coba kudu dibayar kurang deh nu nyupiranna. Oh. Kalau kurang eta rezeki madmun di eta mobil. Aing beli mobil ieu teu pernah nyabak-nyabak acan, nempo ge henteu. Lebih kali dijual deui teu kungsi tumpang teu rezeki madmun ada dinya mah. Tah gitu rezeki anu ti Allah nu jadi kekuatan urang mah eta rezeki madmun. Rezeki madmun ulah dita'allukeun kana rezeki mamluk kan deh. Peda aing lega sawah piraku aing lapar. Da ulah bohong eta pemikiran kitu. Jadi ilmu tauhid teh ilmu pikeun ngarobah pemikiran jalma anu akidahna zaigoh, anu salasar akidahna mikirna salah. Loba dunya aing pirahku teu senang. Padahal loba dunya bunuh diri betul. Itu apa? Batur anu beunghar senang teh pega makrifat ka Allah. Waktu zakat migawe zakat cek lupa dipalakir, muga-muga sing beuki beunghar didoakeun, beuki beunghar deui. Temboan beunghar tara zakat, tara salat. Cenang teh. Mobil BMW budak genep hiji ewang. Perusahaan aya 10, tarang dirempel ngapoe. Prieur. Naosna sieun ku batur, sieun leungit deui, sieun fakir deui, sieun dihantui ketakutan. Boga 20 perusahaan, 20 nyingsionan. Matak disebutkeun ka jalma nu kurang iman, ieu dunya tegal jurig, tegal riwan. Boga pamajikan nyingsionan. Kaburu salat berjamaah henteu kunaon neangan duit keur nyumpuran ka hayang pamajikan kunaon atuh sieun kabur. Pamajikan nyingsionan, boga anak nyingsionan, boga harta nyingsionan, kabeh nyingsionan. Dinisbatkeun ka jalma nu teu makrifat hate ka Allah sakur nu ta'alluq jeung dirina jadi juri gabehan nyingsionan lohong nyingsionan nyiksa ka ditu mah. Boga mobil 10 nyiksa kabeh. Sabab eueuh nu ditasarufkeun dina jalan halus. Boga harta 5 miliar nyiksa kabeh. Loh nyingsieunan, nyiksa ribu. Disiksa ku harta, disiksa ku anak, disiksa ku pamajikan. Arek kumaha bita tenang hirup ciso. Mata karek bagja hirup tenang hate. Jemar mana teu kudu nganaguan beunghar, nu pakir ge bisa asal sobat dina kafa. Aing teh samsara sabab teu boga duit, lain teu boga duit. Sabab teu makrifat waktu teu boga duit, dibere beunghar ge teu makrifat malah sia beak disiksa. Peda teu makrifat, geus jadi sababna hate nyeri ku dunya teh sabab hate teu makrifat ka Allah. Coba hate makrifat ka Allah, eueuh nu nyerikeun kabeh ge. Teu boga duit musibah ngan musibah leutik. Dibandingkan jeung teu daek oh. Bener musibah. Budak loba duit saeutik musibah leutik dibandingkan aja teu boga iman, teu boga makrifat ka Allah. Nu makrifat mah boro-boro beunghar fakir ge.
bagja dunia akhirat. Justru dina kafakiran loba kauntungan. Subhanallah dina fakir. Lantaran syahwatin nufusna geus leungit. Usul ka Allah 3 kali subhanallah oge. Waktu keur loba duit awak cager, subhanallah teh karancang. Naon sababna? Kahalangan ku syahwatin nufus. Rencanana jadi loba, sabab duitna loba. Bener din ari ulin mah kumaha duit. Boga duit 100.000 niat ulina ke Ciawi ulin. Tapi boga duit 100 juta ke Perancis ngarencanakeun ulin lagi. Tinggalin ngajina seberapa kali mun ke Perancis sih. Tinggalin ke masjidna sama Jadi ilmu tauhid, ilmu yakin ke Allah teh ilmu pikeun ngabongkar pemikiran salah. Berampang lewat dunia, sagala-galana dianggap dunia. Ini tegas bukan dunia, teu makrifat nyiksa kabeh. Pagawe boga 10 nyiksa kabeh. Boga pamajikan nyiksa, boga anak nyiksa, boga harta nyiksa. Orikur salat teh dipapai kabeh. Boga sawah 10 lubuk. di Ciberem, di Tanjung Nasi, di Bandung, di mana Allahu Akbar dipapai ke Bandung heula, di Bandung ke Tasik. Bener sok rencanana nyiksa tah. Jadi hijab kabeh, jadi siksa hijab teh hakikatna. Baik disiksa keluarga teh. Tak rumus nu paling gampang geus bocoran ti waliullah ulah nengan beunghar yang bagjama makrifat hate ka Allah nyeri sabab teu boga duit makrifat ka Allah leungit nyerina bener bukan segala-galanya harta ilmu bukan segala-galanya ilmu namun segala-galanya iman ka Allah eta segala-galana mah ma'rifatullah asbabu fi sa'adatin darwain ma'rifat ka Allah nu jadi sabab bagjah dunia akhirat lain beunghar lain pinter lain jabatan lain harta iso ngan batur aya nu beunghar anu boga jabatan pedah ma'rifat ka Allah jadi bagja ya kabita aing jalma beunghar eta ngaji kaburu sedekah bisa segala bisa hayang atuh kan bitana lain ku beungarna, ku makrifatna dan teu makrifat mah beunghar poho ngaji. Balas resep ngitung duit. Ketika salat Isya ke jam 3 pame subuh, sak sare isuk kemis katinggalan teu keburu ngaji. Tungtunganna lila-lila mah eureun salatna ge da resep teh ngitung duit. Nu teu boga duit pusing, balas teu boga duit sagarampung. Aing ngaji umum, salat umum, pusing kunaon teu boga duit. Lah anu bukti mah rek ku alus kudu goreng ge jalma teu makrifat mah kapitnah anggar. Jalma teu makrifat fakir moal jadi alus, jalma anu teu makrifat beunghar jadi panyiksa beunghar. Ari panyiksa mending loba mending seutik. Disiksa bisa puluhan mending bisa urang. Bisa urang ieu 10 urang mobil nyiksa, sawah nyiksa, duit nyiksa, anak nyiksa, pamajikan. Nyeri. Ya teh nu mata ringkesna mah Kiai Musaleh teh ngabajakeun lanong nyeri hate. Di mana hate nyeri kudun? Di mana hate nyeri ku makhluk, tamana naon? Makrifat ka Allah. Geus sakitu kan? Paling gampang. Ayeuna mah apa rumusna deukeut? Aing kudu ngaji ilmu makrifat sebab fakir aing teripu ieu teh. Kudu ngaji ilmu makrifat. Beunghar encan ripu geus leungit geura sok. Ngaji ilmu makrifat mah. Nyeri boga jabatan digeser makrifat ka Allah so leungit ka nyerina jadi tambah nyeri hati teh makrifat ka Allah entak bahasana dia farji ila ilmillah are kanu mana hartina cisok bisana nu kahiji reret diri saha ceuk Allah ya alus goreng batur ngagorengkeun heuh da ceuk Allah kitu alus boro-boro udah misi ngaluskeun ge mah jadi alus cek kalau goreng mah goreng namun untungna diri dialuskeun cek jalma lamun salah cek Allah iso tah eta jalma nu farji ila ilmillah ngalap cukup namun rugina jalma salah cek jalma lamun bener cek Allah boga prinsip paduli jalma mah rek moyok rek muji rek benerkeun rek nyalahkeun al haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin Luqmanul Hakim kaputrana. Neangan bener mah jang cek Allah ulah cek jelma lieur jelma mah cek ieu bener cek ieu salah. Sirahna akur ngan kos patlot gamar geusina.
Batang ayeuna pesep ka opor hayam, pesep ka jengkol jeung sambal beda-beda pan. Jelema mah beda-beda, moal aya nu akur, kabeh aing jadi jalma yang dipikaresep ku jelema heula. Rasul ge cek Abu Jahal masalah. Bener, kumaha aing sanepen Rasul, mikir kadinya urang. Jadi moal nyeri dipoyok ku jalma, moal sabab farji ilail ngalap cukup ku panunia Allah. Jadi lompatna di dinya. Teu perlu jadi urang teh ulah paduli ka mana pamoyok jalema, pamuji jalema, entong paduli. Amal nyahoeun jalema, teu nyahoeun jalema tong peduli, tong jadi urusan. Jalema nyahoeun aing salat kajeun da aing mah teu hayang kanyahoan ieu. Lain ulah kanyahoan ku jalema, ngan ulah hayang kanya nu teu nyahoeun ge dibecaan kurang, bisa teu nyahoeun mah aing penting tas tahajud ieu teh. Malah teu nyahoeun da. Malah sayang disebut alus teh. Malah sayang kanyahoan ulah. Tong hayang kanyahoan tapi jalma nyahoeun teu naon? Naon. Ulah yang katingali tapi jalma ningali teu naon aya nu salah kan eta salat maneh nyumput kitu pan cek dina hikam ge cek ulah yang kanyahoan cek ajengan ka mah keur ngaji tak aing mah mung nempo jalma teh sina ulah nempo sorangan we salat salah kaprah eta mah meuli mobil dituna di imah batur kunaon bisa disangka nu aing bisi ria belenggu ge teh mah. Meuli mobil mah tunah hareupeun imah urang ngan hate tong ngaku nu aing ieu teh nu am titipan am tah kitu cing di lumur batur ge dituna di imah batur teu cek hate aing nu aing gitu bisa agar jadi ria jeung ujub ka dituna salah nerapkeun ilmu itu mah kan keun batur muji ulah dicarekan muji takwil kurang Gusti muga-muga pamuji sing jadi doa amin tah gitu misalkan cabut tangan disangka duit padahal urang teu boga duit ya teh amin aida sabut tangan isukan mah ganti duit kudu aya cenah sabut tangan istighfar buru-buru batur nyangka duit padahal sabut tangan istighfar buru-buru ke Allah. Istighfar bimana istibdal keron minta diganti sinda sin tolabiyah li sini li istifali jama'ani li talabin syaruratin wijdani talabiyah istighfar bimana istibdal minta diganti cek batur duit cenah duh loba euy alhamdulillah teh muga-muga sing jadi du wah bunga didoakeun ke jelema astagfirullahaladzim tuluy geukurang ka artina astagfirullahaladzim teh naon Gusti ganti sabut tangan ku duit dah saja gitu urang mah minta dosa padahal maknana cek Allah istibdal tapi urang ulah minta istibdal astagfirullahaladzim maksudna sabut tangan jadi duit ulah ada urang mah ngistighfaran do tapi ku Allah diartikeun lamun urang langsung kana istibdal engke moal mau diganti dah sia geus kadinya tujuanna cek Allah lain minta hampura dosa salah urang mah minta hampura dosa ngan minta diampura dosa teh di mana istibdal nah gitu kan di mana istibdal urang leungit mobil digantian 10 ku Allah tapi lamun ngahajama Gusti leungitkeun mobil abdi ngaran digantian 10 moal mau digantian tadi mah digantian teh sebab ikhlas ridho sebab ieu teh hakikat teman dicanak deui ku Allah. Ulah aja. Tuna we boga mobil si jalan. Kula leungit diganti 10 Allah sikajian. Ari leungitna hayang digantian mah moal digantian kana. Kudu ikhlas urangna. Leungit aduh kanekan hate mimitina tapi da ieu teh dicanak deui ku Allah. Narimakeun kana ujian ti Allah, ieu ti Allah. Sabar dina balian. Ladang sobar hiji digantian 10 malah 30 bisa jadi leungit hiji datang 30 aing aduh lamun apalek digantian aing 3 ge sanggup leungit hiji leungit mobil ngan teu apa rek digantian Bang nah seperti gitu Kak tadi sih ingat ya cek di dia pamusibatuka bi adami qanaatika bi ilmihi asyadu min musibatika bi wujudil adha minhu ya ka lamun rek urang nyeri ku makhluk naon nyeri malah lobanya ka nyeri ti makhluk mah
tadi disebutan gewat balik karena panguninga Allah. Cek Allah sebenarnya diri urang teh kumaha. Ah kitu. Geus kadinya ari cek Allah goreng makhluk goreng. Wah, memang sebenarnya. Cek Allah alus, cek makhluk salah, nah begini. Malah mau dibalikeun makhluk muji aing goreng, rugi aing teh. Bisa ketipu ku pamuji batur. Nah, lamun urang ayeuna nyeri ku makhluk tapi urang balik kana panguninga Allah tadi keun cager hate ka musibat eta nu leuwih badag naon sabab hate teu makrifat ka Allah jadi teu ngalap cukup ku panguninga Allah musibat hate teu makrifat eta leuwih badag daripada musibat dipoyok ku jelema dipoyok ku jelema sakadar teu dibaturan ku jalma tapi teu makrifat ka Allah teu ditulungan ku Allah musibat badag dunia akhirat matak musibat anu pang gede-gede nama mana eta leungit makrifat tina hate matak farji ila ilmillah di dia manana aya dua kan diri munggu Allah kumaha hiji eta balik kana diri rumasa salat ge teu alus teu poyok batur tongkol teuy da nya teu alus ieu cik Allah ge urang tah kitu malah mah kudu pikir urang teh ka sabaraha kali diterangkeun mikir ieu lamun hek salat bari jeung hate ncelang-ancelong ka sawah mah anjing kitu dipake bekal nyukang sirotol mustaqim kudu mikir malah mah alusna mah mun kira ulah mikir itu bisa mikir nanyakeun ka ajengan ari salat kieu kahanjat dipake ngajawab man buka ge salat abdi teh 2:30 bari jeung hate teh rakaat kahiji ka sawah rakaat 2 ka pasir rakaat katilu minum 4 culeuk eta salat nu kieu kahanjat ngajawaban robuka atau bekal keur nyukang sirotol mustaqim tanyakeun ka ajengan eueun nu nanyakeun kitu tapi ari ka Mekah mah loba nu nanyakeun mah ieu ajengan 10 juta teh cenah bekal ka ditu jauh mana ke Mekah jeung ka akhirat ieu balasian sangsara di panyawaan balasian sangsara di lemur batur ari lemur akhirat jeung lemur Mekah deket mana? Eta ka akhirat mah eueuh tanya sugan aya ini datang. Ajengan kuring teh geus kolot ngan salat sok ka sawah wae ya teh cakanya salat kieu dipake bekal engke hirup di akhirat. Tah kudu mah nyakeun gitu. Kan bae teh nyakeun di Mekah malah eta mau balik deui 40 poe ge. Ari ka Mekah balik deui mah. Leuwih bahaya eta mah kok. Ka Mekah mah deukeut kan. Tatana eta mah salemur. Lemur dunya lain eta. Ari akhirat dunya lain. Udah umur jauh ke akhirat kau itu. Matak bekalnya si loba ka ditu mah tuh. Besok jauh ka cidang ke. Bisi sangsara di akhirat. Eta mah bekalna kudunya teh. Ka Mekah we. Jauh-jauh sa teh cek hitungan ti dieu ka Mekah. Dihitung kilonya kan. Tapi lamun diinget urang dunya kan. Mekah dunya di dieu dunya deukeut. Salemur. Ngalemur dunya, salemur dunya deukeut. Jauh soteh keur jalma anu teu nineung hatena teu aya kacintaan ka Rasul. Nu teu aya kacintaan ka Rasul mah jauh ka Mekah teh kan. Cok budak teh yakeun pesantren ka imahna hatena deukeut teh. Deukeut. Jauh mata, jauh di mata, dekat di hati. Tangan cinta ka Rasul mah asa deukeut lah dina juru panon Madinah jeung Mekah teh. Ari Madinah Mekah teh nagara anu boga haram. Ada di Singapura aya tanah haram teh ya. Di mana nu aya? Di Mekah. Tanah haram Mekah, tanah haram mah di lian eta negara aya nu boga tanah haram. Teu aya mentan disebutna bidal harami. Nu boga nagara nu boga haram, nu boga tanah haram. Deukeut cek watur Mekah. Ari Rasul urang mana cek? Urang bidal haram lahir di Mekah, pupus di Madinah. Disebut orang Mekah bisa ada lahir di situ. Pupus di Madinah, urang dinya urang Madinah. Lantaran cinta ka Rasul, harap tanah haram Madinah jeung Mekah asa dina juru panon deukeut rasa. Ngemataku
Sebar janji mah mun teu dianggap jauh. Jironun, nahnu jironun. Ari jironun tetangga ka mana sih? Tidak ke pemikiran tetangga. Oh, Pak. Nah, sebar janji nu cinta terus kurang walah jauh euy. 8 jam dina kapal ke jauh motor ingat mau duit sakumaha 10 juta. Mahir tuh. Ah, mahir rek balaja. Mawa udud. 2 bos cukup henteu. Nanya aku. Padahal mah deket, nah kurang duit kan ditransfer gampang. Kalau mau ditunadi bank di dia make ATM Golden mah kan dijalokeun Mekah ge gampang deket. Maka cek saya berjanji mah insyaallah hatena cinta ka Rasul deket ke Mekah. Ari urang ayeuna nganggap deket nganggap jauh. Jauh. Sebab henteu aya nineung ka Rasul. Padahal urang teh keur nuturkeun ajaran Rasul. Sing jadi ahli kan bae lain turunan ge. Nah akte kelahiran mah ka 10 ka 30 Aisyah tatana ka 70 ge Tapi kulantaran ilmu Rasul aya di urang nuturkeun ajaran Rasul urang ahli Rasul disebut. Keun bae lain turunan asal ahli, turunan ge lain ahli mah laisa min ahli. Kanaan ge putra Nabi ditulung ku Allah teu bisa ngariung jeung Nabi Nuh mah. Bae urang ge lain turunan ka 10 lah agulnya aing Habib yo ka 30. Ari itu nuturkeun ajaran Rasul mah laisa min ahli moal bisa ngariung. Urang mah kajeun lain turunan dina akte kelahiran Rasul. Asal jadi ahli nuturkeun ajaranana ilmuna turun ka urang ti Rasul nu liwat para sahabat, liwat para tabi'in, mujtahid mutlak, para ulama, mujtahid fatwa, mujtahid tarjih, guru urang nepi ka urang ti Rasul. Itu eta nuturkeun ajaran Rasul jeung katurunan ilmu Rasul, ahli Rasul disebut nama tak ahli Rasul mah ka Mekah teh asa deukeut. Sok dibaca ku urang, saya berjanji babasana na eta. Tara di mah tak asa jauh wae. Baturna dibaca kan, dibaca. Nahnu jiranun bidal harami haramil ihsani wal hasani. Dibaca betul. Nahnu kuring sararea jiranun tatangga bidal harami jeung tanah haram Mekah. Jauh deket ke Mekah ke Madinah rada santai sebab banget cinta ka Rasulullah sallallahu alaihi pan budak ke di pondok curi inget ka inung asana kongkolak panon ieu ieu ge urang ka Rasul gitu. Di mana orang datang ke tanah haram Mekah, ke tanah haram Madinah, hate jadi tentrem. Kasieun leungit. Di dieu mah aing boga sawah 3 kotak kieu. Boga budak 5, baur teh budak teh teu dahar. Loba kasieun, ini ka Mekah poho. Sok di Mekah ditu asa teu boga imah, asa teu boga anak. Poho poe ge kana-kana. Di Mekah itu salasar po itu ingat kan. Di mana geus balik kakara ingat. Aing teh boga budak teh boga imah. Kudu ditu mah ka maktab, ka masjid, ka maktab, ka masjid gitu mikirna. Syariah dan kere ka masjid. Urang masuk itu di imah di dia. Syariah dan kere ka masjid. Ka sawah teh buru-buru jam 7 dan kere jam 11 ka masjid. Masuk itu teh. Padahal urang teh urang masjid. Urang mah salah ngakuna. Aing teh urang imah ngan di mana capek di imah. Ini ke masjid. Jadi masjid teh naon sih? Pangreurehan di imah. Salah kudu mah di urang masjid, urang teh di mana capek cangkel di masjid ngareureuh ka imah. Salah dibalikin. Nya. Mata kalau naik ini nyaba, tas di imah ke masjid salat, balik nyaba ke masjid salat, balik ke imah. Tas di sawah mah langsung ke masjid, mani heula, heula. Terus ka dieu cicing di masjid, geus cangkel di masjid, reureuh ka imah teh pangreurehan cicing di masjid. Loba mana di masjid kira-kira. Balik ke teh mampu. Ari ngaji mah teu baheula ngada ngamalkeun ilmu keder salah ngaku ge. Dibaca teh kan ngara inget urang tatangga euy ka Madinah ka Mekah teh lain jauh. Jauh ti mah deukeut urang dunia keneh di itu jagat Allah, di jagat Allah. Lamun diingetna Mekah tanya kelangsi jauh
Tapi lamun jagat Allah, dunia deukeut. Tatana mata kenah nu jironun bidal haram. Sok diaos tara Bu. Osok sakapeungan da pal hardina. Jadi terjadi dandanan kana hate ini masih ingat. Urang teh deukeut tatangga jeung Madinah jeung Mekah. Sabab eta teh Rasul kakasih urang Mekah, urang Madinah. Dibaca, maka sholawat di dieu. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sani wa jaraji si sok sareng ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sani wa jaraji nahnu jiranun bidal harami haramil ihsani wal hasani nahnu min qaumin bihi sakanu wa bihi min khawfihim aminu nahnu min qaumin bihi sakanu urang sararea aja direng-rengan kaum nu di mana datang ka tanah haram Mekah teh tentrem hate teh sakan tenang wa bihi min khaufihim aminu bebas tina kasieun cicing di Mekah teu boga duit teu sieun lapar teu sieun kumaha teu sieun kunanaon sieun bisa ku Allah hungkul sing ingat. Jadi bidal haram teh pinahkeun ka dieu kan naon makrifat ka Allah. Kemarin peresmian masjid di Situwangi biasa miliar lebih. Kade sing ingat yang masjid wabak salatna sing wabak ulah masjid wabak salat rayon jeung. Jadi masjid Situwangi teh Masjid Ajami ganti sing jadi Masjidil Haram ayeuna mah pindah ka Situwangi ka dieu. Kumaha carana? Pan masjid aya dua di alam maknawiyah mah masjid teh ibaratun anit tajalli bi adomati rabbih. Lamun jalma anu salat di masjid dia tajalli ka Allah, hitung-hitung salat di Masjidil Haram eta teh. Salat di Masjidil Haram tapi hatena mahjub ka Allah. Tawaf di Baitullah, hate nuan cai di Indonesia. Pada salat mah di Masjidil Haram hate boro-boro murokoba, boro tajalli, murokoba ge henteu. Salat di Masjidil Haram itu di Situwangi sing teh itu. Ti sok mending mana? Tapi tak eta nu penting nama. Hakikatna hirup manusia teh ya rohani urang. Daru ieu jasmani mah kabawa ku rohani kan. Awak di masjid hate diagyar. Ulah gitu kan. Boro-boro di masjid di sawah ge tajalli ka aya geuningan cenah ari ahli surga mah cenah. Pilihan-pilihan Allah mah sanajan di luar masjid ingat we ka masjid. Lain ka masjid ka dia ingat. Di sawah aduh masjid ka Allah pohon. Sing ingat makna masjid teh ibaratun anit tajalli bi adomati rabbih. Di alam rohani mah masjid teh makrifat musyahadah ka Allah. Keur di sawah musyahadah hakikat di keur di masjid musyahadah dohir batin di masjid. Di luar masjid kan di masjid hakikatna. Tak gitu ingat wae ka masjid teh ingat wae ka masjid teh tajalli ka Allah di alam rohani. Mata aya salat di masjid tapi dihitung di luar masjid, aya di luar masjid tapi dihitung di masjid. Ngan kade ulah salah ngaku ari belaga arifin ari makom abidin. Kunaon sia salat betul di masjid. No, masjid ge bisa pindah ka lain cek ajengan ya. Dipake dalil ngedul. Salah eta loba nu pake dalil ngedul gitu. Bahayana. Tah gitu. Jadi saking cintana ka Rasul, ingat ka tanah haram Mekah, tanah haram Madinah. Aduh, cicing di Mekah di Madinah mah. Eueuh kasieun hate tentrem. Bagja hirup mah eueuh kasieun tentrem pinter jabatan loba, beunghar ongko, hate loba kasieun, hate naon? Tagiwur.
untuk tenang hati. Kunaon tagiu soalna akidahna jaigo disiksa kan. Dina nalika hati teu makrifat ka Allah sakur ta'alluq jeung diri urang rek anak rek pamajikan rek jabatan rek ilmu rek harta oge kabeh oge nyiksa ka diri urang ka. Mata lamun hayang bagja hirup pingpin ku hati nu makrifat ka Allah. Ta hakikatna bahasa anu bieu ceuk ulama teh ye di dieu farji ila ilmillah teh mata hiji introspeksi diri mawas diri artina diri urang teh saha make keheul dipoyok batur alus kitu diri teh ceuk Allah nyatana goreng ingat kana diri teu keheul teuing kana moyok jadi tamak nyeri hate tapi nu kaduana maqam arifin panah ti makhluk artina bahasa panah ti makhluk hate tong nuju ka makhluk tong resep ka makhluk tong ningali mah tah gitu nyeri ku makhluk moal nyeri pamajikan ketempo ku panon ketempo ngobrol urang jeung mojan ngobrol nah hate aya Allah nyeri moal aya nyeri ka duit aya ceuk panon dina hate aya duit aya wah eta nyeri ku duit di mana datang bunga mun leungit nya tah kitu kan wayahna nyeri hate urang nalika eueuh duit saukuran bunga urang nalika aya duit gitu. So gampang bahasa panah ti makhluk. Jadi farji ila ilmillah nu kadua pikeun arifin mah kumaha panah hate ti makhluk. Di mana leungit hate ti makhluk teu dituju, teu dipikaresep, teu dimaksud, teu ditingali. Mal aya makhluk nu matak nyeri hate ka diri urang. Naon sabna? Makhluk eueuh dina hate nu aya naon? Allah hungkul. Nu matak kacukupanna makhluk ninggalkeun kajen asal aing ulah ditinggalkeun ku Allah. Makhluk moyok kajen asal bener aing ceuk Allah. Tetep teu perlu urusan makhluk mah. Moal bisa ngaganyar teu bisa naon teu bogaeun naon. Jadi sabab tungarakan hati makhluk. Tah eta bener jalma nu makrifat ka Allah. Mata kan tah kitu. Nu matak nyeri hate ku makhluk teh sabab naon? Hate ningali ka makhluk, hate resep ka makhluk, hate nuju ka jadi nyeri hate ku makhluk. Tak eta ka ningali makhluk, resep ka makhluk, nuju ka makhluk, ngamaksud makhluk eta nu disebut musibatul a'dham fid dunya wal akhirah. Eta ka musibah gede dunia akhirat mah ningali ka makhluk, resep ka makhluk, tuluy ngamaksud ka makhluk. Leungitkeun kabeh tujuan kajenting ka sawah macul ka Allah. Neangan duit tujuanna lain duit rek dipake modal milari ridho terus kabeh ditepikeun ka Allah kan. Mun aya hate ningali rantaskeun ka Allah, mun hate ngamaksud ka makhluk tuluykeun ka Allah, mun hate resep ka makhluk wajar manusia resep kana duit, resep aing teh. Ngan resep teh kana duit karena duit teh keur modal milari ridho. Hakikatna mah cinta ka Allah teh kana duit. Tak gitu kan, rantaskeun ka Allah. Mata farji ila ilmillah maknana di dieu aya dua. Hiji saha diri ieu jeung Allah, kadua nah naon panah ti makhluk. Farji ila ilmillah teh panah ti makhluk tajali ka Allah. Leungit kanya. Mata sakartil maot ge aya apalin baheula jampe pae cenah. Maneh geus bisa kitu jampe pae cenah. Berjam berpaya teh naon gitu. La ilaha illallah. Nyeri sing la ilaha illallah. Teu panah mah nyeri kan. Mentak ceuk Rasul ya keur nu mukmin asin nyeri nasakartil maut leuwih nyeri daripada dicacad ku 300 pedang. Cerik malaikat mung maut mah bisa ceuk Rasul kullun nafsin dha'iqatul saha maut Rasul ge maut. Dan mautna beda-beda, aya nu halus jeung nu goreng, Bang. Mukmin asin teh kitu. Wah, mukmin anu leuwih ti kitu mah teu mukmin fasik mah komo kan. Ari mukmin asin mah istilahna dosa leutik, ari mukmin fasik mah istilahna dosa gede. Tah ieu mah sok karumpak dosa gede. Ieu mah tara kanu gede mah paling ge lalangkaan setahun sekali. Anu salutik sok remen munina asin. Sarua nyerina leuwih nyeri daripada dicacat ku 300 pedang.
Aya nu teu nyeri? Aya. Nu teu nyeri. Nu mana cing? Nu sakaratil maut tajalli ka Allah pana ti wah, datang malaikat sieun teh. Teu tajalli ka Allah. Malaikat ka apal dijieun ku Allah sarua. Hirup dihirupkeun ku Allah, bisa dibisakeun ku Allah. Di urang mah da terpapagi teh atuh datang ka kubur ditanya malaikat teh ngadeg-deg bang. Sieun. Tuman ulin jeung hansip papagi jeung kopral ripu. Sieun. Tuman ulin jeung jenderal mah nya pagi jeung kopral mah leuwas atuh kan. Turun tajalli ka Allah, ieu suruhan leuwas mah. Malaikat sarua makhluk Allah. Man rabbuka? Mata anu ngajawab batur. Tanya teuing mana wa al tusawi madukir. Manaon dirinya malaikat? Pahlawan dia mah. Itu. Man rabbuka? Nyawanan teuing make nanya maneh. Jawab naon? Nyawa keneh manehna jeung malaikat ka Allah mah. Manehna mah teu manta jalidat. Ciso. Malaikat jadi khodam, lamun malaikat jadi khodam jalma khariqul adat di waliullah, kira-kirana malaikat caluhureun sanapeun. Mun nya camat ngahodamku, di khodaman ku malaikat, hibar ngapaksan can di khodaman ku malaikat, darajatna luhur dapatan malaikat, ditanya ku malaikat. Nanya lagi, geus geumpeur malaikatnya, man buka beri ngadeg-deg. Malaikat teu ngadeg-deg. Maka Siti Robi'ah saking ma'rifatna ka Allah teu ngajawab. Allah Rabbi. Man rabbuka? Robi'ah. Awewe nu kasohor dina kama'rifatan Siti Robi'ah mah. Teu apal duit Siti Robi'ah, teu kungsi kawin. Balas bingung. Pikiran hate sieun teu kaasup bener ma'rifat ka Allah ya. Tanya man rabbuka teh man rabbuka? Malaikat bener Allah nitah nanya kitu ka aing. Mun Allah teh nyahoeun kana hate uing mah kudu ditah nanya ka ente man rabbuka. Aing mah di dunia ge eueunan naon kecuali Allah na hate. Komo geus di akhirat geus di barzakh. Terus nanya ke malaikat. Gusti ngalawan can itu mah ditanya. Eta teh janglina naon balas makrifat ka Allah eta teh. Imam Sibaweh ge waman atusan balas lain balas jago alfiyah, balas makrifat ka Allah teh. Bisa alfiyah teh nyaho Allah mah anggar uga gigog datang ka ditu. Nyaho Allah kan. Mata cek ahli hakikat mah ilmu mah ngan hiji nyaho ka Allah. Salian dia eta mah lain ilmu, farqun anil ilmu fulkanul hikomu, ilmu alfiyah jarmatun lain ilmu eta mah. Ilmu mangan hiji nyaho ka Allah. Mata ukuran pinter jeung bodoh di hadrat Allah mah lain saukuran. Naon ijazah lain. Saukuran nyaho ka Allah. Profesor, doktor, tapi teu nyaho Allah. Kasupkeun golongan juhala. Coba barudo ngahiji ka ditu misah nu bodoh. Nyarah Allah misah. Ini sok di ayeuna ge geus di kelompok-kelompok lain. Itu dosen jeung dosen, profesor jeung profesor, gaulna ge Pak. Aya aki-aki ulin nyampur budak umur 3 tahun, ulin. Aki-aki ulin jeung aki-aki. Bener. Nini jeung nini. Aya nini sok nyampur budak leutik rek ulin. Heueuh kang budak leutik jeung budak leutik. Nu beungar jeung nu beungar, arulina teh nu palinter jeung nu oh di akhirat ge sarua kitu, nu iman luhur jeung nu luhur deui. Nu harap jeung nu salaki jeung pamajikan asup ka surga bareng, tapi imanna beda, moal bareng di surgana kan. Moal bareng. Pemacan atuh nyeri hate, eueuh daerah nyeri hate deh. Surga malin tempat nyeri hate. Moal kan. Moal bareng, anak jeung idung bapak mal bareng sanajan sarua ka surga, komo teu bareng teu ka surga. Sarua ka surga beda iman, beda derajatna kan. Toh, anakna jenderal, bapana tukang macul, sok ulin ka ditu ka istana. Ka jenderal ka budakna tah. Ari ka imah we balik ka dieu. Jenderal jeung jenderal ulin ge kan. Da mah nyamung atuh da. Aki-aki ulin jeung budak umur 3 tahun nyamung mah. Ulin ge mah resepkeun lah pusing jeung kaki-aki.
Cek budak aing cenah ulin jeung kieu mah. Moal nyambung Kang moal. Di akhirat ya jalma kumaha iman. Batak di surga ge sanajan sarua ka surga, imana beda, salaki jeung pamajikan mah amal bareng cicingna. Anak jeung anu jadi kolot mah bareng cicingna. Nu matak batur teh ngadidik anak pamajikan teh dituntun supaya nuturkeun sarua sa makom ngarahkeun ka surga ka suka bareng di surga na. Matak sok aya mah muga-muga babarengan jeung anak pamajikan jeung indung bapak ti dunya nepi ka akhir. Nah, gitu Pak. Di akhirat bareng di surga di dunia bareng di akhirat nih bisa. Matak Ibnu Hajar ka istrina minta pisah di dunia pun geus beda tujuan. Oh, cacakan beda tujuan. Ari pamajikanna resep kana dunia, ari Ibnu Hajarna ahli juhud. Matak imah ge Ibnu Hajar malah meuli hitung. Lamun hujan bawa keneh nu baseuh daripada anu garing balas goreng gimana. Oh sing goreng-goreng ge imah berari hate mah hayang wae inget. Karena dunia masuk aya wae pan. Tak diuji dina hiji waktu. Jadi Ibnu Hajar, neng rek liar sapoe cicingnya tong bijil ka mana-mana. Sing aya naon ge cicing. Ini tidak bisa apa lah teteh pada mah rek ngetes istri kumasan ke situ. Eta Ibnu Hajar ini pun lor liwat pemajikan Imam Romli. Eta mah kiai lu beunghar sagala tungtang-tungtung make perhiasan. Lamun lumpang gulu nyerang. Gengge di dieu. Setengah bitis gengge. Ku gulu nyerangan ditonton ku jelema pemajikan Imam Romli. Ieu teh kurun ulama kira-kira kurun 1000 tahun sapada Rasul. Eta teh. Wah gitu. Eta ingat cuk salaki aing tong kaluar tapi dah hayang nempo. Teu kaduga. Noong kan tina bilik, dari mana ku bilik goreng. Noong tina bilik. Nah hate na ngaleket teh. Batur mah putra pamajikan kiai tidak beunghar. Makin dilalajoaan masyarakat. Balas alus pakena perhiasanana. Ari aing mah saung reo dieu. Padahal kiai na bisa rupa kan Ibnu Hajar jeung Imam Romli teh. Kan Ibnu Hajar fakir dari Imam Romli beunghar kitu heuh. Beres geus liwat tarojol Ibnu Hajar datang. Cik Ibnu Hajar aya naon cenah neng? Cenah naon? Ah ulah bohong cenah. Muka sapa Ibnu Hajar? Apa? Geus katingali eta teh. Ulah bohong. Pada meureunannya sanajan goreng-goreng ge aya berkah meureun sok ka hikmah ka Ibnu Hajar ditulungan ku Allah teh. Ulah bohong cenah mana teh. Tadi sekali ya bohong teh. Teh naon aya saha? Pamajikan Imam Romli kumaha Allah pinuh ku perhiasan hayang teu hayang ditanya ke ciki hayang cenah Kang ayo cenah ini ka sumur tuturkeun datang ka sumur teh lima we cai meunang saemer perhiasan pinuh ka pamajikanna tah neng kok ieu perhiasan nepi ka hayang ku anjeun sok pake atuh wanya. Heula sugan moal aya tuluina ngan jeung akang hirup geus samet dieu nepi ka akhirat tong papanggih deui geus. Curi ka. Tapi lamun hek daya pitulung Allah maka nya teu ngarah perhiasan. Tah alah salaki kere mah. Musara kabur balik. Tapi ini teu da aya amal nu ade pan ikhlas ngahidmah ka waliullah. Ibnu Hajar teh waliullah pan. Aya berkah nanya lada ngahidmah ka salaki bari jeung sakapung sok kegelendeng ge. Panginungkeun kopi lumayan pan pangasatankeun sang aya berkah. Ditulungan ku Allah. Moal ka kopi cenah anu mah ka akangkeun deui abdi meukeun bae asal bareng we jeung akang ti ayeuna nepi ka akhirat tong bapisah. Di kamana deui jeung diguburakeun deui ka sumur ge Ibnu Hajar.
Jadi sebenarnya waliullah lain teu sanggup nalukeun dunia kabeh oge. Ngan geus kahirupan kitu ku Allah dikitukeun geus narimakeun. Tapi salamun cek urang mah arah we ku Ibnu Hajar tuh. Pake nyenam imah, pake lumayan imah, mah ieu benernya. Tapi henteu gubrakeun deui ka sumur, pakir deui we pas biasa gitu. Oh sih, disebut ditek-tek anggeus mah geus jeung akang hirup sama dia tong papanggih di akhirat. Coba geus beda tujuan. Ibnu Hajar ka Allah pamajikanna karena dunya kan itu. Karena bebarengan ge kana langsa-langsa. Nepi ka maut bareng seuten. Ari geus maut papisah kalau itu jauh 100 derajat bedana. Tah gitu. Jadi kesimpulanna di mana hati nyeri ku makhluk teh kudu kumaha? Balik karena panguningan Allah. Ngan cara balikna hiji introspeksi diri teh ieu teh saha? Petalaah urang. Lamun batur nyebut sakumaha sabenerna memang urang hina, batur ngahinakeun ulah kudukeun da sabenerna eta disebut ku batur. Muga-muga tina sabab disebut ku batur teh urang jadi leuwih alus. Jadi hakikatna mah ti Allah ti batur teh batur ge moal bisa ngobrol, ari teu digerakkeun ku Allah mah. Jadi hakikatna ceuk Allah maneh teh tah kieu. Nah, tinggal ngomehan diri introspeksi diri digorengkeun ku batur gubat omehan diri urang. Da ceuk aing teh alus ieu malah ruas kene dihormat ku batur. Ya aing teh hormateun tapi batur ngahormat. Balas diapaleun we karena kesalahan aing. Ulah harus hebat diri urang dihormat batur. Atawa kaduana urang kudu pisapana ti makhluk tajalli ka Allah. Di mana tajalli ka Allah urusan makhluk eueuh nu jadi sabab tunggara kana hate. Hiji kacukupanana Allah hungkul. Matak musibahna ahli ma'rifatna eueuh nu ta'alluq jeung dunya, musibahna ahli ma'rifatna nu ta'alluq jeung Allah. Hiji musibah ceuk ahli ma'rifatna iman nu geus aya dicabut deui, kaduana boga amal teu ditarima, katilu boga dosa teu dihampura. Eta musibah nu badag mah. Musibah teu boga duit, musibah teu batur teu hargaan, musibah eta ge ceuk urang dunya mangan musibah nu teu matak bahaya. Wa kullu qaumin syagirun khafifun. Mun aya katungaraan, aya musibah dina urusan dunia mah leutik ringan resiko picilakaeunana. Tapi musibah teu ditarima ibadah, musibah sawab dosa teu dihampura, musibah mahrifat geus aya dicabut deui, Allah jadi gemel dunia akhirat eta mah. Nauzubillahi min. Moga-moga urang sadayana ku Allah taala dipapadeun riayah inayah rusdu mangga mohon pasekmat teh nya kumaha pasekmat jiso mohon kalau anu diajar mah kadang-kadang akan baca terus itu dari kumaha Pak ya hukumna kanggo makmum anu ngamakmum ka imam anu gancang kaheula Pak anu gancang teh centang teu ma'rifat aya nu gancang cocok parentah mah macan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah alamin karena setiasa menutup mata atau parantos haus tahu prosentase itu masih alus. Dan kita lakukan waktu itu karena kayaknya kami akan masuk. Pada umumnya, aku baru itu prioritas. Mayoritas. Mudah-mudahan dari nama para geser. Tapi mana ke bapak-bapak kaos Pak ya kan nih sholat cerah suruh pasekmat ayo imam gancang ya Pak lamun sholat imam gancang Allahu Akbar itu maca Fatihah urang maca Fatihah nuturkeun ulah ada guan itu beres maca Fatihah pas maca surat Al-Qulhu urang ka Maliki Yaumiddin itu wis ruku. Lamun terang ia sok gancang, tak
urang kudu maca Fatihah asal ulah miheulaan. Hartos Pak, maca Fatihah hampir sareng tapi nuturkeun gitu. Mau amal ka eta ardina ruku jeung sujud mah. Kena tepanana anu teu disuarakeun. Oh anu teu di mau langsung eta maca Fatihah. Urang oge sami. Allahu Akbar maca Fatihah saukuran teu miheulaan itu. Kudon urang Pak. Teu kada yakin. Cek dan ulang ya teu miheulaan. Miheulaan ge ari sahurup dua huruf mah teu naon. Asal dua rukun itu katinggalieun ulah dua rukun. Tah gitu. Jadi teu naon Pak. Maca hampir bareng mah jeung urang. Dari kana ruku sujud mah babacaan mah eta mah betulkeun teh kudu make beres heula. Itu lamun teu masbok, lamun masbok mah teu kudu maca Fatihah Pak. Urang kakara bismillah ge itu ruku milu we ruku urang ulangan tosan tamah tuh. Tah gitu. Katanya Pak. Atawa lamun biasa mah tos biasa. Itu aya imamna, Kang, tong macam teuing abdi mah kitu ribu gitu. Tah gitu tuh ilmu papadonan ku pacamata gitu. Oh. Entong kieu kan, kade ulah sorokan dina salat. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah. Intisarina kan? Bismillahirrahmanirrahim teh. Manana bikana makana wa biyakunu mayakunu. Sekaligus ningalina kan. Ya teh urang gerak digerakkeun ku Allah, bisa dibisakeun eta teh bismillah teh kan. Bismillahi kadina ismullah mana taat ka Allah tak ieu kuruku taat ka Allah, sujud taat ka Allah, kuring keur diatur kieu ku Allah, taat ka Allah. Pan katingali intisarina mah kan. Ulah ngalogatan ya kan ulah narjamahkeun bacaan dina salat. Tapi nyolong ngalogatan eta apa sorogan salat. Tinggalin Kang begitu. Tapi lamun ningali Rahman, Rahim, nikmat anu karasa ku jasmani, nikmat anu karasa rohani, sareret-sareret kan. Makna mah. Jadi ulah dihartikeun sakumaha lapan eta terus dihartoskeun teh gitu. Ngan ari keur di luar salat mah wios ayeuna bismillahirrahmanirrahim hartosna kieu pimanehna kieu. Benten hartos sareng makna benten. Ari hartos mah logat harfiah ari makna mah intisarina tadi bismillahi ngaret kana diri aya bisa ku Allah dibisakeun teu bisa ku Allah teu ku Allah ngahirupkeun Allah ngamautkeun ismullah Allahu teh Allah nu ditaatan ieu teh akayan diri kieu keur salat teh taat ka ilahun di Allah ningali ilahun di Allah bismillahi ningali ilahun di Allah behna lapan bi kana makana nekankeun ieu diri hirup ku Allah dihirupkeun bisa dibisakeun ku kan sareret Pak malah mun dengan nama Allah. Eta mah yang Maha Pengasih lagi mah punya katinggalieun bae mah bener ku imam. Kartos Pak. Nah, intisarina Pak. Mata kada disorogeun deui ka kiai mun geus terang hartosna. Anu tadi terasna naon teh Pak? Anu kadua. Hilap deui Pak. Ahli tauhid akar ngaos tauhid. Bener cek bapak teh, engko ngaraos tauhid tapi teh kumaha sih sok? Mayoritas di acan batas tauhid netepan. Jadi anu kalau tauhid teh minoritas sudah diakui atau tidak. Maksudnya semua nasibna anu salamina teu aya nu nuduhkeun kana tauhid. Cara tauhid. Kumaha nasibna? Kieu eta Pak? Bapak ulah mikiran batur, Pak. Pemikiran di salat yo jomo teu ngaji tauhid kumaha. Mending mikiran Bapak. Kuring teh ieu teh di makomana tapi gitu, Pak. Ari eta mah ada ayeuna masalah ngaos tauhid jeung nu henteu nya. Terang ilmu tauhid aya, guruna aya tapi teu ngaos. Katakan aya rusdu, taufik, hidayah. Nu can menang rusdu mah apa misi apal eta kieu itu ngaji tauhid ge pipir ceulina ge moal datang. Can menang rusdu mah. Tapi anu jauh kaliwatan lautan oge datang ka dinya mah. Jadi hakikat nama ti Allah Pak, hakikat nama ti Allah geus dipatas.
Lamun jalma teu daekeun ngaji ilmu tauhid, alamatna geus dicap kubur hatena geus kitu. Ingat sakitu Pak. Teu kudu ribeuh mikiranna. Larusa tapi tauhid, nu ngaos ge baru-baru teu ngaos Pak. Ari Allah nutup mana nepi ka maot. Sakumaha deui. Larusa tapi tauhid, daya rusuh dina tauhid mah Pak. Rusana kumaha? Matak aya husnul khotimah, salat mahjub, hate musyrik kofi. Ngan dina sakaratil maut, bae aya iman, Pak. Ta eta husnul khotimah teh. Keur jalma anu tadina mahjub terus. Dipasihan dina tungtung umur, tajalli jeung marifat ka lamun nepi ka maut teu aya kitu mah rek kumaha deui. Hakikatna mah teu ditulungan ku matak nur teh Pak, nur ta'allum, nur amal. Itu kan nur ikhlas, nur usul, nur ghaibah. Tah gitu. Beten-beten nur amal. Jalmi mah Pak mun geus teu daek angkat ka pangaosan, pangarepkeun boga ilmu Pak. Berarti geus teu aya pitulung Allah pikeun naon? Pikeun nincak dina bener. Ulah kieu salat getol ngaji tara. Pangsiun salatna ge lila-lila mah Pak. Dan sampe teu ngarti kana salat oge kumaha salat, filosofisna salat teu ngarti, hukumna salat teu paham. Tapi can daek salat ge keur sangaos lila jadi bener Pak. Mata kaos heula ulah pamikiran naon Pak. Ulah pamikiran kieu apa? Ieu teh butuh makrifat, ieu teh tauhid. Ayeuna tingali we keur sangaos henteu teh kitu. Nu keur sangaos alamat rek dibere Ari geus dipasihan ilmu aya alamat kodituna, tapi teu sadayana Pak. Aya nu samat ilmu teu tuluy kana amal Pak. Eta anu cilaka mah eta. Jadi ari ilmu mah terang tapi ngamalkeun teu dipasihan biasa ku Allah. Maka rubbama fatahalaka bab taat, ma fatahalaka bab qabul. Aya nu dibuka lawang taat, lawang qabul teu dibukakeun. Amal mah bisa terus salat getol ngan ikhlas teu daekeun. Eta mah hakikatna disiksa ku amal saleh eta mah. Diganyar henteu di akhirat teh hayat-hayat dina neraka coba sebut. Di dunia teu reuneureun salat ngan salatna pinuh kuria jeung ujub. Disiksa ku salat eta mah. Boro-boro jadi kealusan salat teh Pak. Cuk hakikatnya Pak, cuk hakikatna. Entak ayeuna ngaos heula. Kersa ngaos kapan aya keterangan Pak saha anu kersa ngaos kalayan niatna ikhlas memeh ngalengkah sampeanana dosana diham. Jadi dosa mahjub, dosa teu eta teh dihampura ku Allah. Kakurangan ibadah manehna teh Pak. Anu angkat maka pangaosan. Nu matak nu penting mah ngaos. Ulah mikiran, aduh teu dekeun tajalli ieu teh geus 3 tahun. Galilala frustasi eureun wae cenah ngaji teh kitu. Ya kan, teu ayeuna sugan engke geus kerdah kolot. Geus kolot ge teu daekeun tajalli sugan geus gering mah hate sok wedabana. Geus gering teu daekeun sugan geus gering ripuh. Hate teh rada leuleus meusa. Tah kitu Kangnya. Pan Rasul ge kitu. Aya urang ge kitu, Pak. Ulah kieu, waduh geus ngaji 2 tahun teu dikeun usul wae teh. Urang wae kitu ngaji. Ulah, Pak. Ku angkat ka pangaosan teh. Maka jalmi mah di mana angkat ka pangaosan geus di wilayah Allah. Itu aya nur ta'allum, aya nur ilmu, aya nur amal, aya nur ikhlas, aya nur usul. Nur ta'allum datang ngaji, nyancan bisa ikhlas. Eta ge geus lumayan sakitu ge geus di wilayah Allah, tapi san bener, Pak. Jadi geus di wilayah Allah mah gitu. Ya, sok nur ta'allum datang ata nur hadir Pak. Nur hadir. Malam aya nur hadir. Hadirnya hungkul, can ngaji. Sare hadir. Hadir dengan hadir. Teu mikir asal hadir we. Kemana we pikiran mah kok ditu ka dieu teu mikir. Eta nur hadir kan. Muga-muga we dituluykeun jeung nur ta'allumna ke eta aya. Eta alamat-alamat kan. Tangke tos nur hadir, datangkeun deui nur ta'allum, mikir dina ngaos teh. Wah, ieu ilmu ti kieu teh kieu mikir tah. Artina mikir teh naon? Neuleuman ilmu anu diterangkeun ku ulama. Tah, engke geus mikir tafakur ka dituna, Pak. Mikir, tafakur, geus tafakur mah muhadharah, mukasafah, muayana, musyahadah ka dituna. Jadi moal jang-jang musahadah.
Jadi mikir heula. Itu. Terus aya tafakur. Tafakur mah mikiran makhluk tapi pikiran usul ke Allah. Lamun mikir mah mikiran makhluk ke makhluk, Pak. Ya aing ngaji rek ka surga moal mikir eta mah. Ieu teh salat teh bener, salah cek Allah, tafakur eta mah. Bentennya mikir, tafakur, muhadharah, mukasafah, muayana, musyahadah. Aya nur hadir, nur ta'alum, nur ilmu, hasil ilmu, sanggeus ta'alum teh nya kan. Hasil ilmu sanggeus ilmu, tuluy amal, sanggeus amal jadi ikhlas, sanggeus ikhlas ghaibah pana ti makhluk. Eta geus nur usul kan. Tah gitu. Jadi moal sekaligus. Tah lamun jalma neangan ilmu itu terus boga ilmu, terus amal ngancan ikhlas, kaburu maut, ya Allah teu bisakeun ikhlas. Aduh eta mah sangsara dunia akhirat. Di dunia ibadah teu reuneun, di akhirat tak kana surga, tanya-tanya ti neraka. Hakikatna disiksa ku Allah, ku naon? Ku amal. Pang mangga. Seorang profesor. Aya kecenderungan Allah bakal mengampunkan karena sebagai dosa kecuali musyrik. Sok kana aos eta jangan teu nyuwun ka diampunkan lah. Asal tajalli ka Allah. Teu aya asal. Profesor naon, Pak? Ini lain profesor Marifat sana. Oh, tapi bisa. Cek abdi ge sarajan profesor teu nyaho Allah mah bodoh di hadapan Allah mah, Pak. Ulah di kuping bahasana. Aya kecenderungan bahasana ge banyak. Ulah aya kecenderungan. Mungkin bahasana, Pak. Kecenderungan da apal bahasa tauhid banyak. Kuduna mungkin Allah ngahampura kana dosana jalmi sanajan teu menta dihampura. Tah sakersana memang kitu kan. Allah nitah ibadah mungkin nu dosa dihampura. Nah itu mungkin anu ibadah ge teu ditarima, mungkin nu ibadah ditarima, mungkin dosa ge teu dihampura. Mungkin, Pak, ngahampura mungkin, teu ngahampura dasana wajibul wujud. Bener bahasa, ulah aya kecenderungannya, Pak, bahasana. Diganti ku abdi mah profesor tentang ngobrolan. Mungkin dosa tapi tuluykeun mungkin teu tah kudu dituluykeun, Pak, ulah kana hampura hungkul. Engke jadi wanian juga dosa, ada mungkin ieu dihampura. Abdi minta dihampura. Salajan teu nyunkeun dihampura, da sakersana Allah, Pak. Ngan ari minta dihampura teh aya bahasa lisan, Pak, minta dihampura Gusti, hampura dosa abdi. Tah gitu, bahasa lisan. Aya nu teu make bahasa lisan, Pak. Naon? Makrifat tajalli ka Allah. Pan kieu aya hadis qudsi, Pak. Hadis qudsi teh sebenarnya mah ngan ngabahasakeunana. Teu penting pernah hadis qudsi. Abdi kami gerak baralik ke kami asal ulah mawa hate musyrik dosa sapinuh dunia ge dihampura ku kami. Eta bahasa eta kan nu watak tauhidkeun Allah makrifat ka Allah dosa sapinuh dunia mah dihampura ku kami asal ulah musyrik. Sanes berarti kieu kan dosa musyrik mah teu dihampura, ari ditobatan mah dihampura dosa musyrik ge. Atuh lamun dosa musyrik teu dihampura urang baheula musyrik heula rek kumaha tuh. Jadi ukuran terus kieu kan asal ulah musyrik asal tobat ulah bari ibadah ulah bari tak gitu pan dina ieu ge dina nisfu Sya'ban itu Allah ngampura kana sakabeh dosana jalma asal ulah itu. Jadi hartina tobat bari musyrik, salat bari musyrik. Lain berarti atuh ulah ditobatan mal dihampura ieu musyriknya bisa ditobatan, Pak. Tobat tina musyrik dihampura, mungkin teu dihampura dosa musyrik. Anu maksud asal ulah musyrik teh, Pak, jadi ibadah bari gitu. Lain dosa musyrik teu dihampura, inna syirka la dzulmun adzim. Dosa musyrik teh pangbadak-badakna. Nu mata ngagugurkeun kana sakabeh perkara, salat getol tapi bari musyrik hate, moal ditarima salatna tah gitu. Sabab bari itu mun menta dihampura bari musyrik, dihampura mah moal mata kudu eureun musyrikna ganti ku tauhid. Tuluy menta dihampura, dosa musyrik dihampura ku Allah.
Kadanya ulah salah ngarti. Real so, wah musyrik mah wali hampura cenah euy, aing mah tobat sekali kagok. Lamun dosa musyrik teu dihampura Kang, saharoh Firaun geuning asup ka surga teu digodog heula di neraka. Cisok tah eta jawabanna. Maksudna teu asal ulah musyrik teh Kang. Dosana naon sok menta dihampura ka kami. Asal ulah musyrik, lain asal ulah musyrik. Musyrik mah moal dihampura sanes kitu. Aya musyrik moal dihampura keteranganna aya. Paling bahasana asal ulah bari musyrik. Jadi ari teu musyrik mah sagala dosa ge dihampura. Dosa musyrik ditobatan, ngan tobatna bari teu musyrik. Dihampura, Pak. Kartos, Pak. Kali ulah salah artiannya. Habis baik. Mun. Kita rasanya kepada kalian. Ah. Mainan baik. Berarti di sana ulama menegaskan haram nikah tunggal. Di sisi lain dari sangat berarti. Akhirnya administrasi diatur. Tak ketana kubaran. Wah, eta mah kudu ka ahli baj, Pak. Aya baj nasional, Pak. Ari baj nasionalna itu ari nanyakeun ka abdi Bapak mangke ku abdi diterang. Ngan sabenerna kieu, Pak. Naklu zakat teh haram, bener. Sawa keteranganna. Ditantang kabeh baja ayeuna, mana anak lu zakat teh dimeunangkeun di sok. Oh, udah bisa nerangkeun. Ngan ukuran anak lu zakatna apa? Sakampung, sadesa anak lu zakat teh kumaha maksudna? Ta eta nu teh nerangkeun teh. Ayeuna zakat sakacamatan Bapak. Dibagikeun deui sakacamatan. Teu naklu zakat deui mah sakacamatan cek manehna. Kan anu riweuh mah kieu ya. Nu amilin, lain amilin tah eta riweuh Bapak. Amilin, ari amilin cisok definisina naon? Taroskeun ku Bapak. Ai omakna mah teh asa geus teh. Ketua DPR. Ada guru urang teh. Ketua itu. Teu ngawanggal kabupaten. Tah eta. Ngeus kumaha gurunya mesti ditu. Naklu zakat Pak anu beda-beda persepsi ngamalan. Naklu zakat hitung sakampung keluar kampung haram hukumna. Jadi ulah diantarkeun lamun itu nu datang mah teu naon, Pak. Gitu. Tapi ukuran naklu zakat cek camat aing pan teh. Salemur ieu teh sacamat kecamatan teh. Ku aing dibagikeun deui teh naklu zakat. Kumaha lamun cek baj nasional aing ke Indonesia itu. Tuh, kemana naklu zakatna ke luar negeri, ke Perancis gitu. Zakat kan itu naklu zakat. Eta maka kudu ditaruskeun ka Badan Amil Zakat Nasional. Eta nu tanggung jawab. Urusan zakat ka batur nanyakeun ka abdi Bapak mah. Abdi ka bagian riweuh hungkul kan. Ngan naklu zakat mah tetep haram, ngan ngamaan naklu zakat nu benten-benten Pak. Nah gitunya. Ayo ngitung cek ajengan sekampung naklu zakat haram sia cenah nanti dia ke pemimpiran haram. Nah, ke kudu nu datang kudu ka datang ka dieu. Kada abdi nuju dena sabeuteuh Pak. Harus senjata ka kawan. No, ya Pak, amilin teh cek dina fikih pan ari urusan zakat teh urusan agama Islam. Cek dina hukum fikih syarat jadi amilin kudu faqih. Kudu ngarti urusan zakat. Iya ya nak Badan Amil Zakat nyieun amilin nu teu nyaho zakat sah teu Pak. Taroskeun ka ditu ka Badan Amil Zakat. Sanes amilin nu teu paham bab zakat mah pembantu amilin Pak. Ya baru coba teuing amilin ari amilin teh kumaha? Itu buku dibentuk amilin naon gawe amilin. Narima ti muzaki rek dipasikeun ka mustahik eta kumaha? Ari nampiti amilin deui mah sanes amilin Pak. Cek tadi itu Bapak ambilin. Tak eta kadar Pak dina urusan bab zakat teh. Da akeun kulantaran geus dibentuk Badan Zakat Nasional, tanggung jawab ulama nu di laluhur Pak. Walayakeun ka abdi mah lain bagian mana eta. Tah gitu jadi anu jadi beda mah penafsiran naklu zakat. Jadi naklu zakat mah haram bener. Naklu zakat mah haram. Kan ngamakna naklu zakatna beda-beda. Tak gitu. Beureun cek amil zakat nasional mah da Indonesia mun ka Prancis naklu zakat di Indonesia keneh mah pan babarengan sadaya urang teh ieu teh sanagara. Nah anu kitu asal tanggung jawab di akhirat. Tak gitu Pak. Aya keneh. Nah, beli siang teh sakitunya.
dicekapkan sakitu hapunten nu kasuhun hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.